nya video oh subuh balik nabuh video ceku uangan teh ieu mang ni duit keun engke meureunnan geus namru dina calana dong dhuwur kali sambung pagulingan ya sepi pepetetan samya murad samya murad baling bing lan jeruk manis lulus lampahipun nyatana ieu di pakampungan Tumaritis Semar Badranaya nyaur Astra jingga margi udawala parantos 5 dinten teu aya ti ieu kampung Tumaritis sapamedalipun Semar Badranaya yang ulan tamana akang siling ka dieu ki cucu amuing yang nah arika anak jauh ku jauh nah aya ku ayana ari aya piomongeun ari eueuh inget wae amuing meureun eta teh boga anak nepi ka kitu teh mere beja ka ua ucu ngingetan meureun ua teh kudu eling ka inung jeung ka bapa sasat inung anu nganung bapa nu ngayuga inung ngakandung 8 bulan melendung tapi inung teu punung da geus takdir ti nu agung dina ngabijiekeun ua meureun baheula moal teu harakengan bari humarurung ayeuna geuning karasa ku ua nyaahna ka anak teh ujang amuing kanu gedenya aku gedena kanu letiknya aku letikna kanu pinternya aku pinterna kanu bodohnya aku bodohna berat ka anak teh geuning cu dosa we anu kaalaman ku ua amuing hadir kitu kakang Slingjang lain euy kolot ngalamun memilu dewek deung ngalamun eta we dewek sakalieun dahar oge da inget ka bapa ditambah deui aduh ampun wilujeng tepang salah lager saudara aya pangesto aya pangesto nuhun ya seperti kemarin jurus tu istu beliau ya aduh aya anaknya anak Bapak Astra jingga yap ka dieu ka karep diukna cu Bapak aya hal-hal anu bakal dibadamikeun ngeunaan dulur silaing anu eueuh sidawala geus 5 poe ceung sugan menang beja silaing nah di mana ayana eta dulur silaing dina waktu ayeuna Astra jingga nah siakala seuri lain cing paeureunnan atuh ngomong maka jeung ditabuhan dan nyapekeun batur teh udah kudu dibayar teh waktuna saeutik duitnya saeutik panayagan anger kudu gede anu singkat make jeung aduh aya anak
usik bari panggih jeung tukang baso. Aduh aya anak 3 mangkok tara mayar teh. Oh, aduh aya ewon. Nepung janap. Aduh ampun. Oh, panggih jeung Mang Ade ti Jono. Aduh aya anak 3 bos teh. Panggih jeung urang Ciborerang. Oh, Dedi eta teh ya. Dedi kokotak aya komara. Aduh ampun aing. Aduh aya anak. Manuk dicokot. Garong we gitu-gitu teuing. Aduh. Teu kaop make loji caleneun. Bangsat. Boga parabot imah, boga saudang adu aya anak terus. Da dewek mah da teu mampu nyebut ada adu aya anak ka batur. Kamari ge di jalan papanggih aing jeung nu gelo, aduh aya anak dibeberi. Demi Allah aing mah. Panggih jeung Asep Sopani. Aduh, ampun aing mah. Aduh aya anak. Jo soke inuman. Atuh panayagan jeung mararabok kabeh. Padaraneun Asep Sopani mah hirupna. Aduh, lamun panggih aing digebrolun. Aduh, ampun. Wartoskeun kitu ka jeung Rayi di Gunung Semung. Kumaha dewek we. Naon ieu teh babehku teh purwanga haturanan linggih Ananda. Ih, kieu ja. Sabenerna mah euy, eueuh dunya kinasihan kanya kanu jadi anak. Henteu dipisah di wilah-wilah deuleu jak. Kuayana dulur silaing sidawala nya nyapekeun batur deui. Nyatana nu geus ngejak 5 poe eueuh ti lemur. Ieu deui dewek teh sugan datang jeung can aya bejana aja. Alah, ieu mah goreng patur mentong ceurik teh beuki goreng dodonges wae. Aku ieu deuleu jang. Cing sugan silaing menang mejana ka mana eta teh ini ta dulur silaing dina waktu ayeuna. Teangan ku silaing jang. Hari wartos mah tina menang dipercaya cenah sidawala teh ayeuna teh koslet. Koslet kumaha? Jadi kabita ku barang jiga. Naon? Jadi sidawala teh hayang menang dana. Dana naon? Ting Dana Sopani. ting Rama Prabu Bapak Dana Setia. Ayeuna teh sidawala teh hayang dana. Aduh ampun. Dana teh naon? Dana Pak. Nomor. Lanjutna ehe gitu. Anak ehe. Gitu sia eta. Dana anak eye. Dana. Naon? Dana teh lamun urang masang tina 10 perak jadi 600. 600 berengbeng. 600.000 kitu sia kunyuk. 600 perak. Ai kitu. Da ieu teh sidawala teh cenah keur napaan eta nomor jeung hayang menang morkas cenah. Naon morkas teh? Morkas. Eta mah lain nomor, tapi abjad. Hayang beungar ngadadak. Mode kamari we abdi kapok, abdi mah kapok, sidawala mah deuyun. Nah kumaha? Aya abdi mah kapok saja kamari masang STNK biji STUJ. Masang ewon biji emen. Aduh ampun. Masang DHI Cih biji DHM. Kamu kemari mah masang DHI Cih biji DHI Jot. Aduh juga teh udah mau gana di dia.
Aduh ampun sore we nyai euy. Tak kitu Pak ina teh nginyuman Pak. Ka saha? Ka abdi nagihna mah. Saha teh? Sidawala uluh. Nginjem naon? Nginjem naon? Nginjem BPKB. Sedangkan itu BPKB itu tukang ojek. Tuh. BPKB. BPKB teh naon? BPKB. B badan. P-na forecast. Bener teh teh. Heuh meureun. Ari kana karung. BPKB B-na belek. Nah, kamana karepe mata kudu dek sakola ge. Pan ente nu teu nyakolakeun. Kunyuk sia. Kakolot nyebut ente. Sorry be. Borora hayang seuri iji deh nu aya. Marukana seuri ulanya. Ya kitu Pak. Jadi sidawala teh ena teh keur tapa cenah dina tangka kai. Di belah kidul teh geuning nu deukeut guha. Heeh. Da abdi teh ludeung teh kanya teh demi Allah. Eta sia teh sumpah teh demi Allah eta teh deuleu bisi teh apa sumpah jalma muslim nya teh nabi nu agama Islam anu diajen pisan deuleu eta teh sumpah teh di amr kitu sia. Lain di amr meureun di abur. Heeh. Oh nanti menang abdi sumpah demi Allah. His. Nah ari abdi kudu demi setan gitu. Embung teuing aya abdi kitu mah. Hae kitu kumaha? Cadu kual ieu sidawala teh cenah ieu mah da kamari teh beja mah ti tetangga cenah ka pasar. Meuli naon? Meuli sesajen. Di antarana rupi-rupi. Balanya upi-upi. Jadi eje na sasajen teh. Hiji-hiji na sasajen cenah meser ampe. Naon ampe teh? Rampe meureun ta eta. Kemang elos, kemang odas, ugan kalapa ijot. Anan diulutan, duwegan kalapa ading terus dielah. Duwegan kalapa gading terus dibelah. Nah, sia ngomong teh terus ngange nod ayam dituna dina luhur eni. Ni nurek dibayar teh aning mungun. Nah make mungun. Udah. Cikuni aduh ampun. Ni tukang rebab harita. Nya, heup di dieu. Oh subuh balik nabuh. Heup di dieu cek keuangan teh. Ieu mang ni duit keun ke. Meureunan geus namru dina calana. Untung subuh jelema teh panggih. Heeh. Aduh, eta mah di jalan panggih jeung anjing marukana rek maraban genep anjing nuturkeun. Aduh ampun. Datang teh ka imana ka pamajikan. Tok buka panto nyi. Barang dibuka teh gajeung ke kamar mandi. Kunaon Kang? Jempe tong cecok. Haling tong dihalangan aing dina panto haling. Juga nek naonnya haling teh. Heeh. Nyusup jalana. Aduh ampun. Aduh. Cing, sateh kumaha cenah sidawala teh? Tah, upi-upi. Meser sasajenna teh. Para wanten eta cenah mah dan nitah tetangga nyeun sasajenna ge kupat leupeut nang tanggilut. Kupat leupeut tang angin kitu sia heunyuk. Tah eta kupat leupeut nang tang hujan. Tuluy. Kupat leupeut tang angin, bubur belum, bubur odas. Tuluy. Bubur usutan. Bubur usutan. Aduh ampun. Bubur usutan. Aduh ampun. Ada bubur oyengan. Aduh, ingat ka jai bubur oyengan teh. Can ngajuru wae sia teh. Anak bawa kene. Udah, manyun. Naon? Nya menyan. Menyon. Menyan 7 ilo. Tuluy minyak eungit.
maemen 5 emer gitu sih kunyuk air mata doyot nah airnya air mata dawot eta syuul nah nepi ka dimanja gitu sih ngomong ge eas odas eas ulum tai anuk nah apa kejeng tai manuk apa ti puting mah teu meunang nyebut apu karena apu demi ayo emon aing mah di kampung lamun geus puting eta apu teh teu meunang disebut apu kudu ti manuk lamun geus puting lamun geus subuh oh bener geus subuh mati muning ini suge-sug lain kan wae tirang gaji tinggal nanti silain aduh ampun dah gitu Pak jadi ayeuna teh si dawala teh kosret pikiranna ti gara pek ayeuna dina tangga kai aya beja aya emah disemah ayeuna teh dek tak kituna abdi nyungkeun widi ti bapar diteangan semuanya ku abdi di diteangan kitu ngaran-ngaran jeung dulurnya kudu aya kanya jeung dulur mah jauh si tepungan agang si teang gering si lubaran pae si lasanan salah si berekeun poekeun si cangan lamun poho seling bejaan nya lamun truk bitu tah entong ka mana wae sia karep ngomong teh ngawur kitu nya da kitu kawajiban jeung dulur mah Pak sanggup sih nya angup nampi pancen kana tinimbalan Rama Prabu Semar dipayana karta dineja nya tak itu sanggup nya rampung daul tutas pangandika permios Ananda kepada Ramanda amitanlah dari hadapanmu Ananda Bapanda jadi ibunda aduh ampun aing itu sakola teh kieu balelo heeh bade permios ya coba abdi teh dina waktu ieu bade milarian pun adi si monyong pejang pek didoakeun sing slamet kade lamun si dawala dina waktu eta nafsu si lain kudu ngelehan maneh bisi ngajadikeun hal-hal teu pikarep der teh siling ayeuna gelut ti leuweung padenca-denca jeung baraya cenah meureun anak saha eta teh anak Semar dek dikamanakeun beungeut dewek naplok teh buruh dinya heuh pira kudu pindah kana bujur beungeut nya pantes bapak mah beungeut gede salah jeung bujur cucunging sia hayu sieun bade permios sia teh sieun pek kade sing hati-hati di jalan Won dek milu sling ieu permios sia tuh pek jang teh angeun ku sing
bakal ngahampura ka kuring dihampura dawala manya dewek mau ngahampura ka Silaing ari pangeran lautan hampura pira ku aya dewek lautan Hindia nya sarua sarua pangeran bakal ngahampura ka jelema anu bakal insyaf pira ku aya dewek henteu heug dihampura dina lebah dieu urang seleng hampura urang seleng ajenan hayu anguran urang hormat inung Bapa Silaing eta deuleu nomor nu jatuh mah nu 2 mungkung aya keneh syariatna hakikatna eueuh deui nomor jatuh malintang ti hiji-hijina urang teh ulah nyemah ka itu jeung ka dieu angin hekak Gusti nu kagungan urang sadayana nya atuh ku kitu teh mah urang balik we urang mah teh dihampura bakal ngahampura Bapa ka kuring kira-kirana ngahampura geura hayu euy nya atuh hayu